Cah Haji, menurut Cah Haji lebaran ayeuna kumaha? Ti iseun ce. Nya Cah Haji, bayangkeun ku Cah Haji, ayeuna urang tiap lebaran osok datang ka imah jelema eta. Tiba lebaran ayeuna eueuh nu hayang datang ka imah urang, bayangkeun coba ku Cah Haji. Sarua atuh ce, dulur ti bapak Cah Haji ge can pernah datang ka imah Cah Haji. Tapi urang mah Cah Haji, lamun dulur ti indung mah osok datang ka imah. Tapi eta ge lamun datang ka imah minjem duit atawa minta duit. Ulah kitu. Sanajan kitu, dulur ti indung mah nu paling nyaah ka urang. Oge nya Cah Haji, terkadang kunaonnya dulur ti indung anu deket jeung urang beda jeung dulur ti bapak. Ari dulur ti bapak mah jauh pisan. Sidik mah wau komo deui lamun bapak geus eueuh ngaleungit we cigahna teh moal hayang datang ka imah urang. Bener pisan omongan ece. Dulur Cah Haji ge kitu kabeh. Mata Cah Haji mah teh pulang kampung tiap tahun eta we masalahna teh. Lamun keluarga ti bapak mung kenal jeung urang, lamun keluarga ti indung duit jeung duit teh. Ai Cah Haji ka mana karep eta moncong teh. Ari Cah Haji teu sieun engke kumaha lamun dulur Cah Haji nyahoan, urang wae oge sieun. Urang mah ngomong teh fakta ceu. Teu sieun urang mah ngomong cigah kitu. Ngeri pisan Cah Haji lamun abi sieun, da sanajan kitu ge dulur urang. Sanajan urang teu dianggap, tetep ku Cah Haji anggap dulur. Sanajan eta menyakitkan, tapi bener oge cek Cah Haji. Kenaon pulang kampung lamun urang teu dianggap. Naon ce? Nah ieu catatan utang urang nu kumaha dibikeun ka anak urang. Nah teh sarua jeung dina catatan buku utang urang. Teu sarua kumaha ce? Tuh, tempo atuh. Pan urang mah sesa hutangna oge 80.000. Nah ieu jadi 120.000. Astagfirullah, apan eta mah ngahiji jeung hutang anu ti heula ce. Hutang lila naon? Pan urang mah hutangna oge ngan 80.000. Tempo, iya aya catetanna dina buku urang. Mimiti ece mayar hutang aya anu kurang 2.500. Anu kadua kurangna 1.000, anu katilu kurangna 1.500. Tuh loba anu kurangna oge nya ari dijumlahkeun mah jadi loba jadi 20.000. Noh, geuning nu kurang 500 perak ge dihitungnya. Jadi dihitung atuh ce. Pan urang geus ngomong Nur, anu kurang 500 perak mah tong dihitung, ikhlaskeun we. Kunah we, masih we dihitung nepikeun ka 20.000. Ari kurangna sakali mah teu dihitung oge teu naon ce. Coba ieu ge sabaraha kali kurangna dihitung ku abi ieu geus aya 20.000. Jadi tukang dagang hitungan pisan. Ya nyalah, pira oge 20.000. Lamun tadi hitung atuh moal boga untung ce. 500 perak ke sabaraha kali kurangna aya digunukeun mah jadi loba. Panya teh nu kurang-kurang 500 perak teh diikhlaskeun we. Ari teu teh kalaka diasupkeun kana hutang urang oge. Hari sakali mah teu naon, ari unggal mayar unggal balik kurang wae mah jadi gede. Ulang dipalekeun duit 500 perak ce kudu nyaho. Abi ngajual permen hiji untungna umpur 200 perak. Kan urang basa harita mayar hutang anu 500 perak mah ulah dituliskeun, ikhlaskeun we. Ieu mah maneh makalaka dituliskeun. Ari nu mimiti mah diikhlaskeun. Nyari berkali-kali mah rugi atuh ce. Eta buktina dihitung digunukeun aya 20.000 na. Kepira bati abi teh kan ukuran 200 perak, 500 perak, gedena 1.000. Piraku kudu diikhlaskeun moal ecek kurang. Abi teh ngawarung teh bekala bakti, lain kerja bakti. Nice.